teh menang di mana lodong? Ih, nang nanyain bapak orang, yang itu. Orang hayang itu boga Kayaknya ada toko bapak mana nih? adi Bang Ubed sabarahan. Penting kayak kurang banyak kan hayang mana nih? Cobaan. Coba bapak orang. Yang nyobaan deh. Kayak tuh, alam di scan nih. Dan atuh dan cobaan testing ayeuna we sok. Sok kata emak sama Halus euy badag euy. Halus cik sarana. Kita euy. Sok cobaan kurang. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Halus tarik deh. Ting, lumayan jika nama. Sok cobaan lah. Anjing. Halus Den. Tariknya. Tarik kieu edahan Si kan ngabom di tempat pastinatean ya nya. Perang di situ. Cik nempo Den. Ngajaran bae lu. Saha itu nyolot dong euy. Jika baru dak euy. Berarti tadi teh nu sora gandeng teh baru dak urutnya. Sabarkeun ah. Sok Den, kali teh Den. Anjing. Naon? Boga bom euy. Cik atuh hayang. Hayang atuh ieu kadengnya tapi ka Tasik ya. Sok di mana meuli? Sok enak dicenget deui Di mana meuli di mana? Teuing ieu urang nanyain bapak urang. Ya rek Hayang atuh. testing. Hayang. 2 3 4 5 6 7 8 9. Ian mau gak sih Ian? Tuh urang teu boga urang Hayang, rek meuli ka Mang Ubed. Sabarahan nen? Teuing. Urang dek bebe jakain urang yang meuli. Kalau biasa dek cici atuh mending. Halus. Geus ngajelugnya. Ian nya tata dicicing. Ayo nyobaan ngan Ya cium. dek kena. Euy Den, Oh. tinggal lihat tuh. Peto. Si anjing. Iya tuh cakalana. Ayo balik ka. Modalna teh gua cikan cakalana. Oh, sok. Main lodong di dia tuh kebenaran barudak keur main lodong oge saha itu siga lodong si Aden tapi aya bener nah kita main lodong mah kudu jauh jeung pemukiman warga soalna diomongeun bisa Ayan ngetna. Sieu ulah kana teuing atuh kumping si Aden bisaeun mah. Eta ngobetna. kita maneh karena naon eta nah lodong si Aden di dinya Ieu nitip si Aden hamon dong. oh modal si Adena ka ieu lodong Nang meuli baramong bae. Mang nyieun meuli di mana yo testing lah coba tuh malik na ka dieu diomongeun ka ditu mah dia rehan mun ieu kudu jauh jeung ieu Ieu kumaha nyeungetna? oh kewe atuh bari tungguan si Aden tuh ieu mah siga nukril lodongna oge Nya ah. ieu seten tingali tuh Cik mana? heula kocok-kocok heula